lagi di Kamis ya. Dax, Kamisian kali ini menemani kalian di nonton Piala Dunia, mungkin di akhir-akhir ya. Iya pas tayang cian di akhir-akhir Piala Dunia ya. Di akhir Piala Dunia nggak tahu pas semifinal, tapi final mah weekend kalau nggak salah ya. Prediksi kalian siapa yang menang nih? Karena kemarin Jerman, Belanda sudah tumbang ya. Itu horor buat tim-tim besar ya, tim-tim kecil bisa numbangin tim-tim besar itu horor ya. Oke. Ada kehororan apa nih di Kamis kali ini? Kita mulai play video pertama. Jasa. Ini di pabrik ya. Terlihat di pabrik naonnya ya. Di atas tongnya, tapi lain tong setan ya. Cuman emang di atasnya ada setan. Jadi sebut tong setan tau nggak ya? Ini ada tangki gede ya. Tapi bukan tong setan, tapi bener ya. Ada yang menari-nari. Ya tapi kalau nggak disamperin mah nggak tahu itu apa, karena nggak jelas dari sini kameranya nggak jelas jauh ting, cuman ada yang menari-narinya ting kunti, ting pocong, ting naon lah itu mah, cuman dia menari-nari di tong setan di sebuah gang. Terlihat ada apa ya, alulululu cina kamu cek sih mah alulululu ya, jurik naon tah anjing jenis baru nih. Alulululu itu jenis baru ya juriknya tuh. Kamu tuh alulululu Anjing tengah arti aing ieu di kejauhan. Bukan itu mah, bukan jurik, itu mah alululu anjing, jurik jenis baru tah. Anak ini ya sana sukanya ganggu mama BAB. Anjing. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu gak tahu? Eta meninggali tai indungna mun rewas. Mana anjing? Masya Allah. Oh eta anjing ada kain di. Wah kunti anjing na ieu murining oge urang euy. Tapi nah anjing BAB anjing terbuka gitu si ibu teh cak. Aing heran balik ku tai ibu pada ngomong. Ya kabur pasti anjing. Kamu nakutin anak saya. Tunggu ya, saya turun, saya tarik, kamu tunggu. Wah entah salut yuk ini si ibu gede kawan ya. Buat kayaknya gue gitulah, pokoknya lihat-lihat yang kayak gini samperkeun anjing gede kawannya. Kira-kira anjing pertanyaannya si ibu cebok tuh nya. Ah anjing jujuk lompat anjing udah jurik. Anjing kamera tidak selamat ya nukia ya anjing tepuguh mana kehanap tuluy kamera teh. Kela anjing. Jauh imana anjing gede cenah imah ya. Beungar si ibu ya euy. Anjing dilabu kabur eueuh kuntina ge anjing. Dari berani sekali dia nakutin anak saya. Mana. Anjing. Mana dia? Heuh atuh udah ibuna terlalu lama anjing. Apa dilihat ini sama kucing ini? Oh, bisa bener karena ada penampakan kucing nya tuh. Gak ada. Pasti hilang Bu, ibunya terlalu lama jalannya euy. Cai tadi baledo ku tai anjing. Wah, enggak selamat nih si Kunti ini, selamat nih. Bener pernah euy. Oh, anjing bayangan tuh. Ketika lampu dimatiin terlihatnya sesosok jika naon tuh alien iman di luar negeri kayaknya euy. Yang bikin bisa jadi bener karena ya tadi kalau ada binatang menyamperin terus bertingkah aneh, cigana emang jurik bener euy. Cigana ieu mah tanda-tanda karena kan makhluk halus bisa terlihat oleh binatang, katanya sih seperti itu nya. Walau alam sih orangnya teu ngarti. Mun bisa bahasa binatang mah kudu ka Mama Gupron euy. Nya, Mama Gupron kan bisa ngobrol sama binatang katanya gitu euy. Binatang semut cenah anjing, bisa bahasa semut setan. Ngeri. Kuntilanak di wae euy. Di jalan pedesaan ye. Mana euy? Oh itu tuh ditambak di kejauhan terlihat kecil. Gede. Tabrak cai aing mah anjing ketengahkeun.
Nggak, ya lihat saya lihat bang. Guys, gue habis nganterin order. Wah iya buat si ojol iya euy. Pada mah tawarannya tebeng lumayan atuh eta di offline kan mah. Ya lumayan aja. Karena anjing ini berangkat kerja pagi. Tah ini nggak masuk akal man kieu. Ini disebut dimainin tapi mainnya aya jurig mainana nu kieu anjing stroller anjing mainana asa teu mungkin kitu tapi jalan sendiri anjing anehna teh da mun ku angin beusi nya mungkin bingung tapi cigana ieu mah karena di pabrik nu tadi nu tong setan nya sa pabrik cigana ieu mah mungkin masih jurignya nu itu tadi karena tadi ge jojogedan cina emang jurigna resep party si mah anjing resep pemain arsi anjing ya jurig nongkrong ini saya tahunya ini memang yang punya rumah nggak mau kedatangan temennya anjing ya babaturan nu datang peting-peting dan dengan nus dikunci ti imahna teh main teh geus ulin kemarin kunci gimana terus ngilu dahar ngilu sare tadi singsieunan ke babaturan ieu meyakin orang mah dia temen yang mau ikut monok nya berarti mana musingkeun di singsieunan anjing aya babaturan urang kitu baheula Puan sosok putih jangan diam di lapangan. Iya mah, iya sekte. Ini mah sekte ini mah. Tengah arti orang iya mah sekte, iya mah yang jelas mah bukan jurig ini mah sekte manusia ini. Manusia normal. Lagi asik mandi penuh kaget. Tah, orangnya pernah sih. Terlihatnya sesosok tirus anjing. Manusia tirus keluar di balik air terjun. Anjing sahanya ieu. Tapi bisa wae nya pengunjung lain anu sok menelusuri tadi ngan nya menelusuri air terjun hayang ka jero teh ningan padahal mah lain jurig eta mah. Nah, ini di siang hari nih. Di siang hari tower. Kesetrum banyak piraku jurig paeh 2 kalinya. Aneh eta anjing kalau misalkan bener ini hantu terus dia kesetrum terus mati piraku anjing jurig paeh 2 kali. Ini mah burung anjing kayaknya burung ge. Manuk ieu mah manuk japati mun kieu mah anjing ieu sutet kieu mah di Batu Nunggal aya sutet mah mun teu makar wangi anjing makan. Japati eta anjing japati Kang Ami bener. Masih gitu kan japati. Ya tuyul ieu. Seorang penjaga makam melihat tuyul. Ieu teh tuyul teh sebenarnya aya ceritana urang pernah ngadengeun podcast Guru Gembul. Tuyul teh anjing cenah mah jurig ti Jepang asal teh tuyul teh tapi emang copet anjing tuyul teh. Naon bahasa ieu teh lah anjing pokona jadi tuyul ka urang mah tuyul gitu dan bayul ting naon lah anjing podeuna. Anjing geuja. Budak leutik tingali. Dan tuyul teh bukan asli nama cen lain orok nih. Lain anjing lain orok tuyul tuh. Tapi diaplikasikan pokona mah setan botak, bener setan botak cuman bukan bayi gitunya. Lamun nu dimitoskeun mah si tuyul tuh harus dikasih susunya. Susu teh susu nu asli gitunya bukan SGM, bukan susu pot. Genyot mantakna amun awewe susuna gede sabulah terus beunghar eta cenang ku tuyul tah percenahan eta malah teu ngarti aing ge anjing. Apalagi nih kalah anjing niat mana anjing kalah anjing bocar ieu mah anjing kela mana anjing aing teu jelas teu nempo eta ieu mah ieu jurig-jurig anu dinu Bruno Mars teh nu make topeng monyet ieu mah da kelihatan ieu mah monyet mah monyetan anjing tuh nu make topeng teh ningan topeng Bruno Mars anjing anjing tah ieu bener ieu mah nu gelo ieu mah anjing lain kuyang itu cadongnya tapi kuyang teh anjing yang ngigir ieu mah teu ngapung kepala unggul tuh anjing kepala unggul tapi kuyang ieu mah nu gelo ieu mah anjing nu gelo aslina kasarean anjing nu gelo kasarean.
Orang justru lucu ya mah. Eta lucu anu sieuna anjing. Gagas tinggal ya. Iya. Pokoknya kalian nih kalau kalian pingin punya keberaniannya, lihat-lihat yang kayak gini terus nggak takut, uji nyali lah, pokoknya bukan uji nyali atuh, biasain lah kalian ke alun-alun Bandung. Karena di sana kalian bakal ketemu berbagai varian juriknya, jurik apapun ada di sana. Biar kalian ketemu di dunia benernya gitu, maksudnya di dunia anjing ternyata lah, masieun karena udah terbayang, oh ada jurik mah ternyata bisa diajak komunikasinya, pokoknya mah bere 2000 urusan lancar anjing tadinya nya. Anjing ngomong naon aing anjing teu ngarti. Penampakan. Wah anjing tah ieu pocongna bisa hibar euy. Penampakan. Mana anjing penampakan? Penampakan. Ini mah terlihat editan anjing. Nggak jelas anjing si Akang ieu euy. Gara siapa penampakan nenek misterius. Ieu si nenek ieu geus dipitnah deui wae anjing. Watir cik urang eta mah beon boga imah keur nangkring keur ngangin nya. Terus apa salahnya ini nangkring di Jumat Kliwon nya? Salahnya di mana sok? Mah teu meunang bebas anjing rek nangkring poe naon ge euy. Terus itu rumahnya gitu. Jadi kalian jangan sok ngatur-ngatur lah anjing. Anjing naon aing amak deh. Kalau gitu bodaknya. Ternyata habis Kamis kali ini semoga menemanin Kamis yang lainnya. Itulah pokoknya mah tetap tontonnya akun-akun video-video dari Ipin Capruk. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like nya. Bentar lagi monet. Bentar lagi monet jadi tolonglah ini bodak gratis anjing. Kuota mun teu boga nyanyi lu tethering ka batur lah ya. Oke. Ketemu lagi di Kamis depan. Sieun. Hihihihi